Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik deui sareng Abdi Iqbal di acara Kayas Bahasa Sunda. Alhamdulillahnya sadayana nutos ngadangu episode saacana nyata episode bodor nu dibacakan ku Sidris carita si Kabayan Gering. Suara naon sih? Lanjut. Mudah-mudahan bisa kaibur. Nah, ayeuna Aurora rek nyarita tentang carita cinta antara putri jeung monyet. Geus apal kan anu dimaksud? Nah, bener nyaeta lutung ka sarung. Wilujeng ngadangukeun. Lutung ka sarung teh nyaritakeun tentang kisah dua putri nu hiji teh ngaranna teh Purbasari jeung Purbararang. Si mereka teh gaduh bapak teh raja ngaranna teh Prabu Tapa Agung nyaeta raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari gaduh sifat anu baik, lembut, manis budi jeung sok nulungan. Purbasari ge mukana teh ayu pisan. Sabalikna jeung Purbararang sifatna teh teu apik. Nah, si raja teh teu lila teh meninggal. Maot. Oh, maut. Lanjut. Nah, saenggeus maot teh kan apa sih tahtana teh digantikeun ku si Purbasari. Ngan si Purbararang teh ngarasa iri lah jadina teh kuduna teh urang teh nu jadikeun pengganti si rajana teh lain si Purbasari. Purbararang teh jadi sirik adina. Oh, sirik. Terus kitu tuluy teh pan geus dijadikeun raja. Nah, si Purbasari teh Purbasari dinya Purbararang teh minta bantuan karena ini sihir ameh si Purbasari teh gaduh penyakit kulit anu bentol-bentol nanaheun. Aduh euy jahat pisan lanceuk teh adi batur maculungan ieu mah ngadeun dikutuk adikna. Kacau Manusia. Lanjut. Saenggeus aya penyakit eta teh jadi si Purbasari teh diasingkeun ku Purbararang ka leuweung. Oh. Terus kumahanya Kacau nu carita teh euy. Tangga sok atuh. Euy. Kusabab anu nyaritana pohoeun kana kalanjutan caritana geus weh keun bae. Urang ngajieun deui ka carita kalanjutanna di part 2. Daguannya tong hilap di acara kelanjutan part 2 carita Lutung Kasarung di podcast Kayas Sunda. Hatur nuhun.